perpisahan. Emang mereka mana? Bade kerja ke Palembang. Sana mereka kerja. Sana. Ajari. Sarang saya tidak mau sarang saha. Saha. Emang dari? Jadi kayak itu berangkat no. Besok palingan dia kawa bumi pangreskeun HP. Eta nona sambal dia. Mau ngelayakeun kan itu. Ngaliwat. Ngaliwat. Ayo. Dalam rangka tasakur lebih nikmat berperpisahan ujang Jerry. Woi, hatu neng. Lancar, selamat, sehat. Kadia. Neng Agung. Ayo tuh. Aden mamam. Matu bah ka dari yeuh ngariung. Ki. Dot. Dan kok ikutan nongkrong jadinya juga Ikutan ngacak. Aden mamam. Meureun teh sila beri lu kelihatan. ada suara gunung. Ngacak. Dia. Ngomong. Ya, ami teh ngiringnya. Kembangan mana? Nah, Nah itu lihat. oi. Ki. Hatu bah. Sok kawitan. Dot. Mau syarat. Ayang. Ayang. Allah Akbar. Neng, dia. Ayo malam. Mana masih ingat Ki. toka-toka? Mana aki-aki teh? Tanyakeun ke abah apa Dot. pertama enak. Dot ngomong dot. Bagus luas banyak tenawan. Untung deh. Nama mawan mainan ngalungkeun ka urang mah. Beteuy. Besok ngemerak wae. Aki. Ayo. Ada wing meresep pikiran. lama. Ayo. Daun kemarana. Oh, lewat tuh. Ded. Ahe, kemana? Obel. Ya maksudnya ya mau save ya. Wah, percaya deh ya. Hah? Percaya. Oh, tim beko unggul. Percaya. Iya gini di lemur mah. Liwat. Sama tarasi. Mantap. Selamat Osya. Aduh. He. Jika ada kepercayaan yang terang dadak. Nah. Ini teh yang aki-aki dia. Kerupa kami kagok cerita si Isa berangkat Troyo si Eloy. Tinggal mana Eloy dong? Akan cahula dia. Ayang, masih ingat kata-kata. Ayang, pari enak masih ingat sih.
Ada narek. Kamana anak itu hayu ngariung heula. Gitu. Ngariung, iya ngariung sangu. Ngariung liwat. Ya tira riung ngeun hayu keur aja. Sok aja, bismillahan. Ciksa utik nguni. Sok we salit-salit heula bilih teh saepnya. Sesuk sakitu sagunuk, kadi itu sagunuk. Masih kok. Cincin kan. Menyebutkan cincin berapa? Bisa. Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Habis mana? Udah. Oh, masih. Ayo. Sok mangga. Sok ayo. Sangat beak kalah tangan. Ayo jang, ayo jang. Oh, pasti lapar terus mapah jadi tutup gitu. Di rawayanan biasa ah teu. Balik. Yuk. Sopa. Maneng ayo. Mama. Mari saya tak mana? Ki atuh ki. Non? Ivan baliknya. Banget. Oh, mal bener. Dot satu dot. Ya kan, ya itu bujurna. Oh, sini semua bujurna. Setelah lulus Camplang upi mah. Pokoknya dina latihan sing soson-soson ulah hareureuy. Jadi renggepkeun janten kin posisina anu ayeuna tos ararapa misalkan ayeuna pak dobel tah. Kin bilih aya anu anyar deui tah engkeun teh dilatih teh kudu arenga, kudu ieu kanu senior. Itu mungkin terus berjalan. Jadi diajar disiplin tanggung jawab posisina. Tangkin misalkan aya tepakan ieu nu baru deui, ieu teh can tiasa kin diajarkeun kudu ieu gitu. Polanya yang diberi kasih, lain itu maksudnya. Jadi enakeun. Oh, belum mau diberi, banyak. Saya yang ngariungkeun sadayana jadi masuna di pasien penjelasan posisinya lain dalam artian posisian untuk kadio itu diajakkan itu iya cuman kan posisinya lamun misalkan ayeuna ngahiji breng ka dia kan moal kagero entak dipilih posisinya nu ka dia teh dipilih teh saha tangkin tos tiasa nu gerakan ieu kitu nu itu diwartosan. Siap tuh. Rencana puasa. Simpan pengalaman diberi ieu, diberi tikotok mandok. Puasa kantornya 2 mingguan deui. Kinnya bulan puasa mah teh can diagendakeun latihana bade ira-irahana. Paling sore sabari ngabuburitnya yang orang rencanakeun mungkin buka bersama mungkin soalnya orang ngobrol heula sareng reng-rengan ame raos.